wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa patupangdi sareng simkuring wasta pun Aulia Nur Hasanah. Pamirsa, dina danget ayeuna simkuring bari sigarengan pamirsa sadayana dina acara Warawiri Teknologi Ngeunaan Gojek Online edisi Senin 6 Maret 2023. Zaman kiwari, perkembangan iptek di Nusantara lebih maju, teu saukur di bidang ekonomi jeung digital. Perkembangan iptek oge aya dina transportasi. Salah sahijina nyaeta ojek online atawa ojol. Kanggo informasi salengkapna nyenggakeun hasil liputanna. Nya, hatur nuhun ka Aulia Nur Hasanah anu aya di studio. Ayeuna abdi atos aya di lapangan sareng Bapak Adri. Kamu wae tantangan Bapak selama jadi Sukabumi. Tantangan saya bisa mudah-mudahan pada terasa banget yang kirpi sifat customer data soalnya dalam sifatnya. Kumaha pendapat Bapak perkawis ayana ojek online? Ayana ojek online nanya janten ngaruh hilang pendapatan kanggo si Bapak ojek pangkal kurangan pendapatan. Ojol teh mangrupa fasilitas zaman ayeuna nu seueur digunakeun ku sagala kalangan. Ojol atanapi ojek online oge aya sabaraha rupa, di antarana aya nu janganterkeun tuangeun, barang, atawa jalma. Selain ti praktis, ojek online oge kahitung mirah biayana. Transportasi ojol mimiti aya di Indonesia tahun 2015. Angkutan anu saterasna disebut ojek online. Singgetan ojol digagas ku Gojek. Ayana ojol di Indonesia ngabantu pisan pikeun bisa anjog ka tujuan. Kalawan waktu relatif gancangna hi ngagunakeun mobil salain ti eta dina waktosna anu efisien. Numutkeun ayeuna mah pamadegan ojol teh leuwih dipadulikeun pisan ku masyarakat. Sabab masyarakat ayeuna mah serba praktis, efisien, tur hemat. Susan Glory TV ngalaporkeun. Hatur nuhun ka Susan anu tos nyenggakeun hasil liputanna. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring pun Aulia Nur Hasanah munggaran kewakilan Glory TV seja amit mundur, amit mungkur, bobo sapanon carang sapapan, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun,